Ya, sekarang kita masuk ke bab ke-20, Mustofa jeung Yahya, nomor 142 dugikeun ka 148. Urang nadomkeun. Wahid Istani Salasah. Mustofa budak nu beunghar tapi tawado jeung jujur, hirup rata-rata kabur, pedah beunghar resep kalangkanu susah, kabaraya welas asih, syukuran diberes ugi, kajadian acukna butut pisan. Angkat ka bumina nyandak acuk nu saena, acukna teh di pasihan, Mustofa teh sasauran, kasobat putrana paman, iyo acuk tambah lumayan. Yahya nampi hadiahna dibarengan ku bingahna, Cipanon mah murubutna saking kacida bingahna. Rama Mustofa terangeun kana ieu kajadian, Rama